Aing mah sakit teh mau hayam di waduk hayam di mana-mana Allah Akbar. Cuman ayah yang ada pencipan dah. Di waduk hayam ketika Bapak taki waduk hayam hukul. Aing mah Net kenal net. iya keur nyapukeun waduk hayam aing ketika babalatak ieu waduk hayam. Pencitan coba hayamna atuh. Tuh dah hayam batur. Aduh kada sia bisi. Oh ning. Bisi eta ieu kana waduk hayam. Lain urang teh teu boga udud acan nanya ke duit nu kamari. Aya can. Duit nu kamari Heeh. anu basa maneh keur masakan kacang. Heeh. Kala urang ge nya eta justru ieu eta teh duit eta teh. Pan urang teh nyem duit teh 100 ka maneh teh nya. Heeh. Ngan mah teh aya 50. Heeh. Cek urang teh bae atuh 50 oge. Tah geuninganan ai teh maneh teh mung cenah urang jajekeun we 100 kajen rek nyam-nyam heula maneh teh ninganan. Heeh. Da urang pan cenah sok nanya ke desana. Heeh. Teu ning maneh teh neangan ninganan. Efek teh teu meunang ning maneh teh neangan 50 na teh. Ai tuntuna kalah nginjem ka urang geuning 50. Heeh. Jadi berarti orang nginjem teh ka mati bang 50 berarti nya. Heeh. Tapi da itu 50 ge can aya urang teh. Mana butuh pisan ya? Oh, sugan teh aya citu urang teh hayang udud. Yang udut. Heeh. Da urang teu boga udut. Meuke atuh urang rek nginjem heula atuh da mah di dieu. Heeh. Nya. Heeh. Oh, sugan atuh meunang ka mana we maneh istiar. Oke urang nginjem heula sakit. Heeh. Aing nginjem oge nu bararoga aeun ieu teh. Era aing boga hutang ka si Nunu 50.000 ieu geus kita tagih. Nginjem ka saha atuh nya Teu kajen lah. Dari lobang tutup lobang ge nginjem deui we. Yang mayar ka si Nunu karunya teu boga udud-udud acan nih. Lila aing geus sabarnya teh. Geus burit deui. Iya maneh rek ka mana eta nya ka duit loba kitu sih mah. Bikin duit ke mang anu di cita orang Duit naon loba-loba teuing ngeunaan. duit gawe. Duit gawe. Oh si Nunu gajian lin. Oh. Wah tuh ya, jeung grabikeun lah ka si Nunu. Si Nunu euy. Loba duitna euy. Ku aing nginjem deui ieu ya. Aing atuh boga udud acan deui ieu teh. Gawe di Bupati Mulya can mere wae ieu teh. Tanyakeun kitu. Tapi daerah gawe cuman kerek sapoe geus ditanyakeun. Tapi butuh urang teh udud-udud acan ieu. Tanyakeun tong nya. Tanyakeun we lah. Aing tapi daerah ieu teh euy. Kumaha teh nya euy? Aing teh disamperkeun da ieu teh butuh. Tapi era samperkeun wae kitu. Samperkeun ieu mah ya, da kumaha deui da butuh. Mana ya maneh? Eta mang nganterkeun duit eta ke urang. Oh nu kulian gawe teh ya? Nu sapoe? Oh, nuhun kitu ka bapak manehnya. Ningan nanti kudu disamperkeun ari rezeki budak soleh mah. 1, 2, 3, 4. Si Nunu loba uang nah. Sampeurkeun ku aing 5 genep lumayan genep 100 ya. Ayang udud-udud teh. Oh ini loba uang mah. Oh, karek piok lian gawe. Sabaraha eta loba nih? Nya sapoe we genep 100.000. Pirang-pirang. Oh. Lain urang teh dieu teh neangan inyeun teh teu meunang euy aing mah. Kumaha Terus kumaha tuh? atuh aing mah geus boga ieu maneh duit atuh teu Kapan beda deui meureun ieu mah kulian gawe. atuh da urang unyam-unyam ning teu dibere nu mere ieu kumaha atuh aing mah. Oh, aing kieu heula atuh. Kumaha? Injem heula ku urang eta 150. Euy jang mayar hutang ka maneh. Urang oge, urang aing nginjem 150.
Tapi bener nek main hutang ke orang. Jangan main hutang, orang kemana nginjem set teh? Mari kita momen kurang berenginya mari keur main hutang ke orang mah. Sok jangan main hutang kemana? Ya 150. Tah, ini mah kurang dibayar 50. Hutang orang pan 50 kemana? 50. Pan orang teh kembali teh nginjem teh 100 pan duit ti urang nu 50 nama. Duit mana 50? Nya ini orang boga hutangna 50 tak kurang dibayar 50. Kelas lieur. Lieur kumaha? Coba kadikeun 100 kamari teh. Urang pan nginjem ke mana 50? Heeh, tah. Oh, meureun. Ya, atuh sia mah. Pan meureunnan maneh mayar hutang ka urang 50 teh. Urang mayar hutang di ka maneh 50. Jadi bebas lunas. Nya, Lunas. nya heueuh atuh. Meureun. Dia heula. Nuhun. Sami. Hampura urang nanyakeun teh. Hampura urang oge rada lila ieu. Tah urang geus teu boga hutang ka maneh. Heeh. Peces aing mah. Hutang kabayar 50. Untung boga 100. Parele ieu mah. Simpan dirinya. Cikeneh bieu teh urang teh boga meulikeun meuli udud-udud acan. Tereh menang duit atuh kieu carana mah urang teh bisa nraktir cewek ayeuna mah. Lumayar gawe ongkoh. Lumayar hutang oge ongkoh. Eces pan meureunan. 1 2 3 4 5. Nah, apaan kuliah gawe teh 600. Si Banet mayar hutang 50. Berarti jadi 650. Tapi kur aya duit 1 2 3 4 500 ka mana 150 deui. Wah kujin euy. Aing jadi ngapuling ka puluh-puluh euy cicing di dia. Ini tah. Mau balik. Liar sarmono tah. Kok aing dililir. Untung pan 100.000 dek. Utang ka manehna 50.000 kabayar. Jom balik heula. Duit deh kemana euy? Aduh sia. Kaduruk. Aing mah. Wah edan.